Abi teh di Harumora. Angkat ka dieu. Di itu teh abi teh dalapan. Orang dikasih kapanan saja. Ke di Nasugan tepi ka dieu tuang heula. Efekna teu. زمزم الحادي وما ترنا يا الله
Amin. Sing dipanjangkeun umurna. Amin. Sing disehatkeun. Amin. Oke, sing lunas hutangna. Amin. Asa kada saingna. Jika nu hutang wae. Ibu-ibu, kumaha darama? Ieu teh Jojo teh bade tampil di acara HII jeung Teh Wit-Wit. Iqbal jeung Adi AA, kan Iik teh singkatan dari Iqbal. oh jadi Jojo mah manggilna Iik. Mm-mm. Panggilan singkatan dengan Iqbal. Heeh, benar. Nah, dari Wita. Oh, Wita lain oh, Wita. Wita. Heeh. Sigana dia Iqbal bahasa Sabana. Bisa banget ya. Mandeus. Bisa banget dulu apa lain. Mandeus apa? Api nya. Ibu-ibu, naha meni asal leuleus kieu? Baca tua gitu. Sami abi ge. Cik ibu-ibu, dari abi ka dieu teh hayang meunang naon? Bener pisan. Tapi aya maksud lain. Jojo ka dieu teh hayang meunang. Si Jojo bila diajar begitu, amplop amal sampai Nah, eta mau. amplop amal sih apa? Lah itu, ibu-ibu ngajawab amplop. Eta teh saking ngarti jawab. Ibu-ibu, kumaha ieu sarehat teu? Tepang teu ka abi. Tepang kenal ai mani. Kenal teh jeung Jojo gitu we tepang teu ayeuna tepang tepung. Oh, kenal teh di Bladel. Abi kareta kawisna. Tampil di Amunis. Kamis teh. Kamis. Kantun atau kantun kantun. Lihat Kantos. Kantos. Astagfirullah. Kantos teh Jojo ngawas di itu jeung amunir kitu. Nah, eta. Ibu-ibu, biasana aing teh sok disirikan ku abi teh. Disirikan kumaha? Pena amunir teh tos kawin. Nikah. Aing asa. Allahu Akbar eta. Cuma Allah. Sudah lulutan itu? Tidak. Ayat tragedi masih aman aman? Aman Jojo. Lulutan sudah tuh. Lanjutkan nya. Lanjut. Lanjut. Ih. Lanjut. Udah lanjut. Masa terus. Pena kan amunir teh nikah. Aing bang ada. Jadi kopi teh disirikan aku ngomong teh. Cik, disirikan rumah. Aing bang tirahan nikah gitu. Lu juga Iqbal. Engke wes nah mengke. Terus? Nah, aing mah tinggal duaan pada kopi disirikan teh. Gilang jeung Asirman. Kita baca payu ya. Heeh. Disirikan rumah ya. Kasih rumah jangan ya. Aing jodoh nang kemana? Teu payung kana. Payu. Udah laku. Padahal tinggal di kalsel. Ternyata teu payung. Sudah kayak karena cara bayar dirinya stop. Didi satu jomblo. Dia
Peserta yang saya hormati, para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita bisa berkumpul di sini. Hadirin. Semangat atuh. Hadirin. Pokoknya ya habis semangat ayo hadirin tuh. Can tua. Kami abi ge. Abi teh di Harumora. Angkat ka dieu. Di itu teh abi teh dalapan. Orang dikasih kapanan saja. Ke nasugan tepi ka dieu tuang heula. Efek teh teu. Begini ieu satu abi teh. Kemah alitnya. Satu aja ngebahas masalah putra di masalah aibah nikah. Urang nyalakeun di urang dangukeun we tina Al-Qur'an. Wa khalaqnakum azwaja. Jeung geus ciptakeun kami maraneh kabeh kalina sajodoh-sajodoh. Jadi Allah teh tos ciptakeun makhlukna balina sajodoh-sajodoh. Tegasna aya langit, aya bumi, aya beurang, aya peuting, aya jangkung, aya pendek, aya mancung, aya pesek. Sia jodoh. Terus Yang kitu wae aya Aiik jeung Teh Wiwit. ke si eta Iqbal jeung Wita. Nah, kitu wae aya Aiikbal jeung Teh Wita. Tapi Teh Wita teh aya ka mana? Aya kecapean. Persiapan ngomong cicing lagi mengalir. Lamun mah tina organ tubuh mah anu panghandapna namina kuku. Oh bener, kuku. Oh, jadi berpasang-pasang aja. Terus? Naik ka luhur namina ping-ping. Bener. Ping. Jadi kan dia teh karena ping ya. Sebabnya jadi ping. Bener. Terus? Tetanggana ping-ping namina tit. Oh, biasa kamu gitu. Ongko berjodoh-jodohan. Itu tuan ti ka ituna. Pipin. Wah. Kan kembarnya berpasang-pasangan terbaik. Pipinnya. Masa? Naik deui ka luhur namina dada. Jadi bukan itu dah ya. Sebabnya jadi dah. Tetanggana dada namina susu. Benar orang dah. Eta abi mah ieu susu ieu. Terus? Kaluhurna namina tak. Benar. Naik kaluhur deui namina pipi. Benar. Tah teh pipi. Ya, jadi ya pi, jadi pi. Pipi. Terus? Pipi teh anu sok dicabukan ya. Terus? Kan berjodoh-jodohan ini langsung Nya pipi we. pipi. Udah kan kata pesek teh ya. Benar. Terus? Anu ka terakhir namina nong-nong nu bade dikecup ku Iqbal. Ngomongnya. Terus? Para hadirin, ibu-ibu, adik-adik, cewek-cewek, ya ya abdi, bukan jomblo ya. Baris mana jauh? Baris itu iya. Nggak bisa kan kita? Jahra, baris mana? Kata itu nih di Jahra gitu. Bisa jadi. Bade, itu kalau tadi di Mas Ewan. Ini di Jahra. Kalau bukan di Ewan biru, Jahra mana? Lesti, artis itu. Lesmi, Lesti aja. terus ibu-ibu, rumah salawatan yuk.
Jojo mah seorang santri, tak pernah malas mengaji. Ya eta tugas santri itu ngaji. Terus Jojo mah tak pernah putus semangat. Oh, terus? Karena ngaji itu bagai makan. Jadi lamun kita ngaji kita makan. Eta carana. Kamu ngaji itu makan. Jadi ngaji teh biar ibarat makan. Jadi kamu ngaji bakal leles lain kan ibu leles can makan. Jadi ibu-ibu lamun kita ngaji kita harus urang teh kelaparan. Leles ya. Ngomong atuh nuhun. Kita urang teh kelaparan. Ayo kita ngalungit. Ngapung tina diri. Bawa teh ya atuh kamu. Langsung dijemput malaikat maut. Terus kamu jajan kita ngaji berarti jajan ke makan. Tapi makan nah maksudnya rumah. Ibu-ibu ibu ini Allah kieu. Ningali jodoh beureut lagi ku pesek. Dari maskernya. Yang masker mah ketutupan. Ketutupan naon? Nah, ibadah. Itu lagi ibadah gitu. Ya, kamu jodoh. Kamu tenyawe awasnya. Ibu-ibu, jika ibu-ibu teh meuni wajahnya itu wajah yang cantik. Terus ngaji kalau mau terus ngaji, jadi cerah si wajah-wajah nanti. Walau ya bisa ya. Terus? Gitu. Oh, so. Jadi anu tina ribut oke, cantik we. Jadi tegang ya. Kumu aib ba yang teh minta. Kita yang pandang aib ba teh yang minta. Terus? Cantiknya istriku. Cantik yang minta dibalas. Aduh, kesabarannya suamiku. Masih mah habita tuh. Seri banyak. Cat bayu. Nonton jodoh mana? Wah, ku jodoh mah mau doakeun we, anu jomblo sing enggal gaduh jodohna. Sing enggal nikahna. Do SMP nikah tuh. Enggal teh tos enggal sakolana we lah. Tos sakola, kuliah, kerja, nikah. Mau jajal banget. Ibu-ibu, ayah sedikit nadoman tina bab nikah.
Hehehe, sabulikeun. ما زمزم الحادي